Lajangan hadis nu kagenep nyaeta kayama kata ti Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kanjeng Nabi nyarioskeun sayana halal geus pertela haram oge geus jelas antara halal jeung haram aya perkara anu diragukeun disebut subhat aya dina naon tadina ilmu fikih nyebut ke naon bahas wati subhan kayak ning ayeuna keur naon hajatan nya loba awewe anu ngarendongnya maka sakambar we ki neng Fatimah sareng ki Jenab mah sakambar we ari pamajikan urang teh ngaranna teh Fatimah aya di kamar tuanina rada poek da aliran teahnya kalaka kajenam eta teh ngaranna wati subhan ya rada beda pisan raosna innal halala bayyinun halal geus pertela naon nu dihalalkeun geus pertela geus jelas nu dihalalkeun nu diharamkeun nya geus jelas gasap ngajual naon tah nipu ngajual bari nipu riba itu haram geus jelas babi anjing eta teh haram ya sapi domba eta geus jelas halal aya keneh sapi jeung domba mah ulah kana babi atuh geus jelas halal jelas haram geus jelas antara eta halal jeung haram aya umurun mustabihatun perkara anu subhat pamanin tapo subuhati mangka saja manu ngaraksa kana subhat aduh subhat ogenan geus diraksa ku eta si jalma teu wani nyandak barang nu subhat faqadis tabro amanta tetela geus lulubaran si jalma lidinihi kana agamana si jalma wa irdi san kahormatana si jalma geus alus lah dina naonana dina agama si jalma kahormatanana terjaga lamun si jalma geus ngaraksa pasohatan komo deui pangharaman mah cacak subhat geus diraksa haram mah geus kantenan ditinggal menang lauk nilam idetuna balong urang eta mah geus pertela bahwa eta mah geus haram anu subhat teh saliruna teh apakah nu boga balong di ditu teh nya bidoeun atau henteu tah eta subhatna teh berenang gitu nya antara bidoeun jeung henteu lamun seurang teu boga balong di ditu teh melak ngilam deui di ditu teh so ngabedakeun kana solokan eta bukan yang tinu urang bukan tinu batur eta subhat ya ieu mah geus didoeun pasregenan atawa lamun nu di Cileueun mah nya kekel gitu atau dipelaknya halal subhat paman entapa subhat pakal istabra li dini wa ini paman waqati subhat lamun segeus wani-wani kana kasubhatan
fil haram maka bakal tumiba si jama fil harami dina haram. Musab di walungan dia tadi dina enggak susukan. Aduh teu meunang wae euy. Aya di balong batur. Datang menang teh dina susukan di balong we. Tuh, jalmi anu teu bisa ngadaksa pasubatan, enggeun teh ka balong batur nu naon loba lautan. Maksudna balong batur. Tuh, paqa'atil harami. Aya sapertoskeun salat we. Lamun sejalmi geus biasa salat sunat, salat fardu nu 5 waktu ya moal bisa naon? Moal wani-wani ngantunkeun da geus biasa salat sunat. Sawan sunat lamun salat sunatna geus disepelekeun, engke terkadang kewajiban ageuna subuh bener lah ditinggalkeun sakali-kali mah subuh katinggalkeun. Batur mah geus salat pisan. Tuh, antuna kitu. Lamun geus nyapirakeun kana sunat bakal nyapirakeun kana kewajiban. Lamun geus nyapirakeun kana kewajiban geus biasa subuh henteu eta teh mapai geus biasa lohor asar maghrib isya subuh kabeh we teu ngalaksanakeun engkena bakal dikaparo geus ngabiasakeun naon tinggal kewajiban kadituna teh kukur kumaha kukurna naon salat 5 waktu teu beungharu beungharu salat teh teu wajib salat mah euy yo urang empok teu salat oge dan beungharu kan dituna teh kukur teh murtad palingan nya eta nutos ngabiasakeun ninggalkeun kewajiban kitu ieu ogenan kitu. Lamun geus bisa ngarasa pasubhatan engke bakal karasa dina haraman. Lamun kurang geus wani pasubhatan maka bakal tumiba dina haraman. Karoi sabati anu ngangon ya kaholal lima nya anu ngangon teh sakulingan naon tah pager yusiku ayal tabihi. Lamun segala dekat pager bisi kanu batur ngakana naon ngakanan eta domba ngakanan papelakan batur kudu rada tengah kayak gitu dina tempat nu urang ulah dieun ulahna caket naon tah pager batur heuleut batur yar'a haulal hima yusiku ayal tapi ala wa inna likulli malikin himan sayana eta teu sabar-sabar anu ngamilik himan aya pangrasa aya batasanana ieu tanah nu urang sakieu aya batasanana nya ya tanah nu ieu teh sakieu tah aya batasanana eta wa inna himallah ala wa inna himallah maharimu ingat sayana batasan Allah teh nya pangharaman dari pangharaman kareuh pangharaman Allah kudu dijaga supaya ngajaga kana pangharaman bejeuna kudu dijaga. Ayeuna we dina masalah naon zina teu langsung diharamkeun zina. Tapi wala taqrabuz zina. Ulah deukeut-deukeut anjeun kana zina. Nu dia carana deukeut-deukeutna. Ieu tabassum sering paseri-seri membuat hati haduh cinta. Geus tabassum gitu pasalamun ucapkeun salam. Salamnya kasih itu kana jenengan. Salam. Geus salam akalamun ngobrol. Janjian we. Pak karituna mah pahancurun meureunna karituna geus deukeut-deukeut mah. Jadi ulah deukeut-deukeut kana zina. Lain dicaram zinana, tapi deukeut-deukeut lain supaya teu terjumus kana pangharaman gitu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan sanyana dina jasad teh aya geutik impal eta geutik impal ngajadikeun barometer kana diri urang ida salah jasadu kullu di mana-mana beres eta naon geutik impal saluha jasadu kullu beres sadaya anggota badan
Wa ida fasadat di mana-mana rusak eta getih fasada jasadul kullu. Rusak sakabeh anggota bakal rusak. Naon eta getih? Lamun beres aya anggota. Lamun rusak sakabeh anggota. Ala wa hiya al qalbu eta teh hate teh. Jadi eta hate teh anu nyetir kana sadaya badan urang. Seperti anu ngangon teh ada keur ngangon domba tah ieu hate teh anu ngangon sakabeh anggota urang. Gimana mana hatena beres bakal sadaya anggotana beres. Dina ustadanu we nya nyeri cangkeng. Pangna nyeri cangkeng kunaon? Seueur ngomel. Kalau jadi salaki gitu. Langsung menghadap ya Allah, jikalau ngomel itu dosa depanmu, amin. Jadi deramong, iya naon. Ayo, eta dina hate aya keul, dina hate aya hasud, kadituna naon da? Karena jasad jadi gering. Tahiril qalbi jamilid dohir. Dina Ibnu Malik dijelaskan wasabuha min lazimin li hadiri ka tahiril qalbi jamilid dohiri. Tahiril qalbi bersih hati maka bakal jamilid dohir ginding anggota. Lamun hatena ieu boga kabogoh we hatena duiteun. Palingan kumaha? Duiteun teh kumaha? Matre terido kana ieu karena masuk sanajan geulis cuak palingan. Nya. Tapi ari hatena mani somea, mani ieu sok sanajan kurang geulis. Tuh, bakal tingalina geulis. Tahirul qalbi bersihna hate ngajadikeun jamilid dohir ginding dohirna ginding kusabab hatena ginding. Al hadis sabiq mudah-mudahan uji amal sekali hadis dua hadis tembe urang sadayana wallahu subhanahu wa ta'ala diberi hidayah dan taufik biasa mengendalikan hati biasa membereskan hati sehingga jasad orang sadayana beres. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum